Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasaliku ari jalma anu suluk abdolu eta leuwih utama minal majdub tibatan anu majdub titipai karena ngalap manfaat bi kalawan itu saling. Bila pil majdub kan beda jeung zaman nu majdub. Faida aroda. Ibnu Athaillah sasauran mapatahan santrina. Ari urang santri Ibnu Athaillah atawa lain can apal nu kumaha santri Ibnu Athaillah teh Ibnu Athaillah mah santrinya teh zaman waya kahayang. Hayang ka mana hayang nepi ka Allah. Urang sorangan apal kana manah urang. Aya hayang nepi ka Allah manah urang atawa henteu? Hayang kuring nepi ka leumpang teu? Henteu teh leumpang. Bohong. Ari hayang teu leumpang mah. Nu hayang mah leumpang. Menya leumpang cenah ka Allah nya aya leumpang ka Allah tak sabar awal sabar sani sabar sali sabar obe eta keur jalan hayang nepi ka Allah sabar teh ayeuna kuring can aya hayang leumpang ka Allah teu leumpang atuh sabar awal teu leumpang sabar sani teu leumpang sabar sali teu leumpang sabar obe 5 tahun masantren can apal safar awal-awal acan 7 tahun masantren kaboro mukim can apal safar awal-awal acan komo safar sani mah komo safar salis mah tuh asahibul bait adrakuma fi baitihi zaman boga imah leuwih terang kana kaya di imahna. Zaman boga hate lebih terang yang di hatena ari hate kuring teh santri Ibnu Athaillah atawa lain ieu teh tanyakeun kana hate ari sia mun ka sawah hayang nepi ka nyaho di Allah teu hayang nepi ka Allah teu ceuk hate teh henteu lain santri Ibnu Athaillah hayang sok leumpang atuh pare montok bisa ngahejah pare montok henteu malah mah naon ngaji ngan pare montok pare koneng macam betul tina pare montok pare koneng narepi ka Allah urang mah teu leumpang ge moyok dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi Allah teh nuduhkeun ku ayeuna asara apal Allah tapak gawe Allah montok pare ku tapak gawe Allah ala wujudi asma'ihi kana ayeuna asma di Allah tina montok pare teh Allah teh bisa ngamontokkeun kana pare timbul asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokkeun pare eta teh hese gitu tapi teu kapanggih teu dibere nyaho mah ku masantren 5 tahun ge teu kapanggih ya qadir tina montok pare teu kapanggih ya murid tina koneng pare 7 tahun masantren atuh pantes ari teu pati mikir mah salontreng kancing natilu teh disipu ditarik kolot masantren ngaji teu timu gawena ngariripuh kolot HP deui
Cek di dewa saliku di zaman nu suluk nu ngambah jalan nu suluk teh nu diambah ku zaman nu suluk teh makom tobat makom sobar makom tawakal juhud haub jeung roja jeung satuluyna itu nu diambah ku zaman mula lempang yang dipikal. Jadi tina montok pare lempang yang pikalnya lempang pika menang asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokkeun kana pare. Tina ya qadir teh asma talajum jeung kudrat itu sifat. Ari kudrat teh sifat mangani tumutep dat Allah taala. Mun kual dibukakeun dat Allah teh nu ngabogaan kudrat tah eta. Tan matak wasaliku ari nu suluk afdalul utama. Ari nu majidub mah ku Allah taala diberinya teh bleng ka Allah heula Allah we tah. Kullu sain halikun ila wajah sakur perkara ruksak kecuali Allah nu aya teh. Eueuh naon-naon mah. Kan ari nu suluk mah mimitina bleng heula nyaho di Allah panungtunganana keakuan ka dieu jadi nu suluk mah anu majdub mah Allah heula tuluy ka dieu kana asma asar afal ka dieu munur ka tukang ka dieu tah tak tina saparobe teh jadi munur ka dieu tina nyaho di Allah teh kana asar af'al kana af'al kali kana sifat ari nu majdub mah nu suluk mah ti dieu tina asar af'al kana asma kana sifat nepi kana dat naik ka ditu nu suluk ngan kulantaran ayeuna anu majdub mah balik ka dieu ka akwan anu suluk mah kamu kawin ka ditu naikna nepi ka Allah matak afdalu utamakeun nu suluk tibatan nu majdub minal majub tibatan nu majdub inti pai keur ngarap manfaat di kalawan itu sulukku nyeun kemanfaatan ku sulukna ngambah tah ieu teh nyorang tanjakan nafsu taksa para awal teh rofu hijabil kasroh an wajil wahdah bahwa sayru ilal lempang ayana keur ka Allah min manajili nafsi tina tempat nafsu lempang tina tempat nafsu mana nafsu teh resep kana paremoto eta nafsu resep kana gula amis resep kana untung dagang jeung tani eta nafsu lempang tina gula amis gula teu bisa nyeun amis amis teu bisa nyeun gula alo ngadamel gula jeung alo ngamiskeun kana gula bisa ngamiskeun kana gula bisa timbul asma ya qadir hedat nu bisa ngamiskeun gula itu asma jadi tina ayeuna asar apal teh tah kana apal gawe alo ngamiskeun gula kana asma ya qadir talajum jeung kudrotat tina ya qadir teh kudrat teh tina kudrat teh dat Allah bukan kudrat bihilapil majub beda jeung nu majdub bleng kalau wungkul teu apa tanyakan nafsu teh tina rupa tina sorat tina rasa teu apal nu majdub mata nu majdub mah satungtung dina majdub keneh can nepi ka sahwi teu sah diguruan ngaguru ka zaman nu majdub teu sah masih majdub keneh mah naon sababna sabab nu majdub mah sasoranganeun eta teh teu salat lohor teu salat asar Allah wungkul hitung-hitung di surga nu majdub mah akal mukalafna dari parentan salat zakat puasa mau ngaji mah kumaha enak akal mukalaf ieu mah akal mukalafna ku Allah dileungitkeun akal mukalafna nyaksi ka Allah bae wungkul di surga ge pantes akal mukalaf eueuh mah
unu tak di surga mah nyeun boboko nyeun hasipan di surga asal hayang jol datang ngariung gitu halus nama cenah mayor jol dahareun geus tuh pakaian teh halusna ganti nganti bareto lah kan hijau ngeri make teu kusi ngaputusin naon-naon kitu beda jeung di dunya mah nya hayang boboko hasipan trak tek beh heulanan timiti ngala awina tuh tuluneuk teu kana itu tah di dunya mah di masa di akhirat mah di surga mah teu aya kitu jeleg aya jeleg kop dahar bos di surga manuk terdeui teh naon nu asup ka urang rasa wungkul hitung-hitung ayeuna cara dina TV nu barang daharina TV was-was da teu ngapun beuteung naon sababna atuh dan di dahar lagi gambar teh wungkul gitu nu ngadahar lagi gambar itu teh teu bungkian beuteungna henteu Paida aroda maka di mana ngarepkeun sa Gusti Allah. Di mana Allah boga harapan. Ngarepkeun takmilah halihi kana nyampurnakeun tingkahna salik. Takmilah halihi kana nyampurnakeun tingkahna itu majdub batuh. Tah, lamun ayeuna Allah ngarepkeun karena sampurna tingkahna jalma nu majdub nu tadi keur mundur ayeuna ka dieu kaakuan asohahu maka nyoehkeun Allah taala ka itu si majdub maka ku Allah taala diingatkeun dielingkeun nu majdub teh nyaho we akuan tah sohwi we ngaranna teh ai tadi mah mahwi keur poho ka dieu mahwi keur ayeuna ingat ka dieu mah tadi ayakeun akal mukalafna sohwi ngaranna nu majdub geus sohwi sah di guruan nu suluk geus nepi enak ka Allah tah eta sah di guruan salikin can tepi kalau teu sah di guruan da moal nyaho ayeuna makom-makom nu diambaku salikin teh wa kulun ari saban-saban sahiji ari hiji-hijina min ilmi saliki tina ilmuna jalma nu suluk nu ngambah jalan balik ka Allah tina rupa tina sora tina sara tina rasa wal majdub jeung nu majdub jadi ilmu disalikin ilmu majdubin wahbiyun eta paparin Allah wahbiyah teh nya wahbiyun wahbiyah pamere Allah ku Allah di hurufna nu suluk ku Allah di hurufna sinan pika Allah teh nu majdub ge ku Allah di majdubkeunana teh sina nyaho ayeuna ka dieu tah ka makhluk engkena jadi guru lantaran disohwikeun satungtung mahwi keneh mah tong di guruan nu majdub teu sasorangan wa alusna teh wahbiyun bangsa paparin ti Allah ari urang geus ngajaran dibere ilmu ku Allah mun keur ka sawah pare montok geus ngajaran menang tina pare montok ilmu naon ya qadir teu menang ya murid teu kapang ya alim teu kapang lamun ayeuna hayang menang ilmu ya alim Allah ngadamel kana pare montok Allah uninga kana montok pare ya kusab ka uninga ku Allah tah jadi Allah teh atuh anu uninga kana montok pare ya alim menya aya nu nyieun teu apal kana dijieun mata dina sapara awal mah nepi ka hadrat wahidiyat upukil a'la ibu gila Allah teh urang keur sujud Allah nyujudkeun kuring jeung kuring rasa disujudkeun ku Allah kasaksi gawe Allah nyujudkeun kuring jeung kuring nyaksi kana yen ayeuna
Allah nyuikeun kuring rasa disaksi kuring ku Allah keur sujud teu hese kitu cek nu bisa mah darah reukeut eta didinya ngan ayeuna itu dibukakeun mah ku Allah 3 tahun masantren ge teu ngarti saparsani. Sapara awal lagi cina apal tu nepi ku sapara awal nepi kau pukil mubin sapar san nepi kau pukil ala sapar sali nepi kana ayeuna koba kausen. Wah asa jauh keneh jadi jelema teh mun kieu tuh. Dokiun nu bangsa dokiah tak ilmu nanti dokiah karasa kumanehna diberi ilmu nyaho tina montok pare ya kodir diberi nyaho tina montok pare ya murid diberi nyaho tina gula amis ya alim. Geus sabaraha kali urang ka sawah menang ilmu keur di sawah ti Allah diwuruk ku Allah diuruk ku Allah teh ahli Allah teh ahli Allah teh nu aya imanan eueuh imanan mah teu dibere ku Allah eueuh imanan jalma teh ka sawah ningali mentok pare mentok pare malah bunga warta masuta ningali mentok pare sabakal alus buahna teu meunang ilmu yaqodi jeung yang murid mah da imana eueuh teu da eta ahli dohir alusotenan mun aya imanan ahli batin aya yakinan tah teu heulaanan mah di mana ayeuna ahli dohir aya imanan ku Allah dibere ilmu tina montok pare teh meunang asma ya qadir jeung ya murid ya alim ya hayy ya sami ya basir ya mutakallimu tuh dokiun bangsa dokiah tah bangsa dokiah jadi ku dokiah karasa kumana ilmu na baik kana wallahu alam bisawab. Masa disunya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu ari anu kagenepna. Al-Jabariyatu eta golongan kafir Jabariyah. Al-Qailatu nu ngucap bisalbil ikhtiari kalau nyabut ikhtiar anil ubadi ti piang-piang tukang gawe ibadah. Dijama tukang sholat zakat puasa haji kudu make ikhtiar. Sejabariyah mecici da loba geuri ieu. Mata kurang dijieun ku sajid qadim geus dibahana. Urang mah teu kudu gawe cicing we itu. Beas getong diisikan. Jadi sangunapan ku Allah lin cicing we. Tak kaya saware mah. Lamun cenah bener aya ku Allah mah daek cicing we cenah tuh. Kapan kan itu singan jadi sangu eta. Jadi kurang tah. Jadi urang teh tuh kudu boga ikhtiar atuh. Matak Jabariyah teh dibagi dua. Aya Jabariyah anu kholiso, aya Jabariyah mutawasito. Ari Jabariyah anu kholiso anu bersih teu kudu gawe naon-naonkeun cicing we lah gitu. Tong dagang tani atau buruh cicing we. Aku Allah iya diberena itu kholiso bersih. Tong bawa gawe naon-naon. Rekana ku Allah iya. Ya, kholiso aya mutawasito. Jabariyah mutawasito eta mah segala kudu da Allah teh nurunkeun hujan ti ditu teh. Sing nurunkeun beas teh.
Si Jokowi bebas mah. Jadi urang mah kudu tani teh. Kolektor tan, mata urang mah kudu boga gawe, kudu boga gawena teh. Eta mah nu ngudukeun boga gawe Jabariyah Mutawasito. Anu teu kudu boga gawe cicing nangkep harigu we Jabariyah Kholisoh. Oh, gitu. Beunang ya. Benang maneh nata. Beri ka Allah teuing ka ditu. Teu boga gawe urang. Kholisoh di aku teuing benang kuring eta Mutawasito eta tah. Moal hanya teh narakan. Golongan 72 Al-Qailatun ngucap bisal bil ikhtiar kan nyabut ikhtiar ani ubadi tiap tukang gawe tukang ibadah tah Jabariyah Mutawasito jeung Kholisoh apal urang terus ngaji kitab ieu mah wahum hari itu Jabariyah eta firqatun wahidatun golongan nu sahiji eta golongan sahiji we itu Jabariyah teh jadi kali hiji deui tina anu 7 teh da tadi 72 teh diringkeun ke jadi 7 gitu teh ayeuna kakara kapanggih genep kali hiji deui di mana ayana urang eta mah Jabariyah golongan kafir Jabariyah aya nu kitu aya wasabi'u ari katujuhna ari katujuhna al-musahbihatu eta nu nyarupakeun enak ka Allah gitu teh aladina ka jalma-jalma yusbihuna nu nyarupakeun tuladina al-haqqo ka pangeran nyarupakeun jalma-jalma teh ka pangeran talma al-haqqo ka makhluk nyarupakeun ayeuna teh ka Allah disarupakeun ka makhluk pedah aya ar-rahmanu al-istawa jalma anu nyarupakeun ka makhluk ar-rahmanu al-istawa ari Allah eta istiwa kana aras artina istiwa ceuk manehna mun jelema masila di aras Allah tuh panyarupakeun ka jelema sila eta teh mun muning mah depa di aras jadi arasna luhureun urang tah disangkana teh ditu aras teh urang loba keneh jelema nu nyangka bahwa aras luhureun sirah nya cing sebenarnya teh jelema iman namun aras luhureun sirah nyarupakeun ayeuna jalma-jalma teh ka Allah disarupakeun jeung jelema sila jeung muning depa tuh al-khafi jismiyati dina sifat kajisimanana dina sifat kajisimanana wal hululi jeung nganggon dina tempat jeung aya tempatan di aras koreh ayeuna aras kana di wala arsu ala tahqiq wa mudir adoma ngaranna aras jeung dohir keagungan afal Allah mun kual dibukakeun afal Allah saupuki mubin penuh ku afal Allah saupul mubin teh eta teh amal Allah tah agungna amal Allah itu aras wal arsu ala tahqiq wa mudiru alumah ngaran aras cek hakikat dohir keagungan amal Allah wahum hari itu ladina yusbihuna jalma-jalma ayeuna anu nyarupakeun ka Allah di mujasimah eta firqatul wahidatun
golongan nu sahiji eta golongan anu hiji sagolongan ahli mujasimah teh nu ngajisimkeun ka Allah mal saking ngajisimkeun ka Allah ye urang teh jasad nu ieu di urang teh aya hate nah ieu panangan teh bisa nyahoan kana hate urang sok suguhan urang 5 rupa nu beureum nu koneng nu amis nu pait dina hati aya hayang nu beureum solongkrong we panangan nu ieu teh nyokotna teh nu beureum panyahoan kan hati urang matak alhamdulillah badan lillahi ati urang pangeran mah aku pangeran tungtungna teh sifat nabina anggahota urang ya tah pangeran hate urang sabab anggahota urang nyahoeun kana hate urang ngageuleuyeung nyokot etan beureum teh yang nu amis teh cenah teh tuh teh sora jeung teh aksara Jibril teh ku Allah di uningakeun kana kalam qadim Allah nu aya manaan bisa ngabejakeun Jibril teh ka kanjeng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq mah eta mah ti Jibril ka kanjeng Rasul kang Jibril ku Allah dibere nyaho kana mana kalam qadim jadi ieu Al-Quran kalam dal itu adalah kalam qadim kalam dal aya hartian kalam qadim aya hartian alus maca Quran teh alus soten maca Quran namun ayeuna alus tekana ari kuring ayeuna goreng mah tekana si maca Quran nya goreng gitu teh naon maca Quran soten teh da aya pangeras yang nemongkeun sora kuring teh alus leuweung maca Quran itu nemongkeun sora kuring alus supaya kaonang ku jalma nu butuheun arah itu teh manggeulana dikuyukeun ka narakana nu ngaji Quran hayang kasohor kuring alus panggeulana dikuyukeun nu beunghar hayang kasohor kuring bageuran panggeulana ajengan hayang kasohor kuring bisa pidato panggeulana loba nu panggeulana di kana narakakeun kudu kumaha teh penuh imanan nu aya imanan mah ku Allah dialuskeun sora maca Quran ingat di maca Quran teh ieu teh mah patahan abi dalikal kitabul la raiba aya hartian eta teh mah patahan abdi gitu alus teh maca Quran lamun abdi asa dipapatahan ku Al-Quran alus tenan ari kitu mah nemongkeun sora kuring supaya kasohor wah panggeulah suka neraka eta firqatun wahidatun ta eta golongan nu sahiji mujasimah nu ngajisimkeun alhamdulillah badan lillahi ati mata pangeran ceuk Firaun dewek pangeran bisa ngahirupan bisa ngamaotkeun ditugas pulukna pangaglepak paeh rupan aing lin cenah mehan teh seurang dilumpat jung sia lumpat itu pan kuai ditah lumpat lagi hirup aing moal hirupkeun teh ceuk Firaun tah ceuk Firaun sia kudu nyebut pangeran ka aing ceuk jalma nu iman nyebut pangeran ka Firaun pangeran lantaran ditekan sina nyebut gitu dak bahaya wayahna nyebut ke Firaun teh eta pangeran tah ceuk hatena mah Firaun teh lain pangeran nyatana nya Firaun teh lain pangeran akur tah nyata jeung tekadna mata itu sidik kan sidik di mukmin gitu ini bakal dipilih sidik nu opat teh sidik nu wajib dirusul teh sidik nu mana sidik nu kahiji anu berucapna tekadna jeung nyatana eta sidik nu wajib akli di rasul sidik anu ngarkeun kaimananana nu mana sidik anu kadua tah nu tekad jeung nyatana akur ngan jeung caritana teu akur eta mah ditekan ku Firaun tah disebut pangeran tadi
hedon deui fatil ka mangka ari itu anu kabeh isnani tadua pasabuna jeung 70 tah mangka ari nu kabeh timiti mutajilah syiah khawarij satuluyna nepi ka ayeuna mujasimah eta 72 golongan kuluhum bari sakabehna teu nu kabeh eta pinari tetep di neraka tah eta teh nu 72 golongan teh dina neraka dicem-cemna teh ai neraka teh nu haneut kuku teu aya teh dampal suku nincak polo geus ngajadi ruhak gitu arek kawanianan sanggup teh asup ka surga we matak ieu pangajian jeung munguknya mah rek ngagiringkeun jelema-jelema sina asup ka surga nu di Cibantar na YouTube we sina asup ka surga matak penasaran di Jakarta ge yang pepanggi di orang Cibantar cenah disukan mah gorong enong jumaah cenah ka dieu nya sok lah ngan orang bating batur we tanggal ting nyubuhan bating batur wal firqatun najiyah wallahu a'lam bishawab.